Bran, gorengan yuk. Misalkan baik, boleh sini-sin. Ngerah itu ya nggak? Nggak bagus. Kan. Mantap. Mantap. Maknap. Gimana kesarinya Dan? Mana? Yuk. Ini gorengan orang mana yuk? Benar. Maknyos. Maknyosnya. Preman, pakai tadi tukang payet, pakai narakan. Cote. Hah? Kurang cote aja. Woi, Tuh, naon eta? Paket taruhana. kerok di apa? Bran, mungkin kerok. Mungkin. Waduh, tak budak. Naonnya etanya? Paket eta taruhana mah. Campurkeun we ah. Oh, Den. Ngerok. Tadi mana? Dia semput-semputin bae ke sia. Naon ge? Tadi ruana paketan eta. Di lain nama demi Mana coba? Sumputkeun. Semputkeun kayak nama ya. Oh, Coba. Coba. Rok. Air tukang. Ih. Ieu naon? Oh, bae eueuh. Aing. Harti ka kerok. Aing nu manggikeun nya nu nyokot pan leu. Brag. Tapi eta urang panasaran bae, Brag. Jeung naon sih eta? Paling kenal jepit meureun. Tapi urang panasaran bae ikan nyaho mah, Brag. Sih, kayaknya nama. Tadi kumaha eta? Udah ngajak urang meureun teh mah. Sajieun teh nah. Lumayan. Di sini naon jadinya? Paket ruang nama ieu. Lumayan lah, bongkar rimah we. Oh, dengan piduiteun ke mana ye? Mana keur lockdown ye? Di hari mah bae intina mah ye. Dengan piduiteun hayang ngarok hayang ngopi ye. Tuh. Paket naon di sinanya? Bukan bae baju. Lumayan pan. Ih. Boloan bener budak, duaan. Bukan bae kaos anjing lebaran. Soalnya geus 2 tahun aing teh beli baju. Duh, buka aku aing ah. Ih, dia aing lah. Teuneun bae di dieu lah. Rejeki. Aya kotak turuana. Wah, paket ye. Bukan paket aingnya. Sugan paket aing. Dih. Paket aing ka mana eta? Deden gitu dicokot deui. Ilokan. Wah, mau salah ya. Angkeun ku aing. Waduh, paketan aing usahanya. Budak itu ilokan. Jadi bangsat doang. Warna eta teh? Biasa paket aing mesen baju ye di online. Karek datang tadi mah jeung baju-baju lebaran ye sagedeung deui pan. Bagus eta kana mah. Urang mah jajan meuli naon eta teh lebaran ya. Kok siapa bisa meuli? Aing mah preman-preman ge bisa meuli di online. Nya. Fuy, has bae.
Berat. Tadi masalah pakai tanam di bangku betek anu kurang dipangkingin kita teh pertama. Asana tanya. Kurang feeling eta kadinya. Pakai eta gitu anu kerok tuh. Nyaho eta asana mah. Duh, pakai tanah aing kemana ya? Wah, jalan mana tuh Deden tuh? Aduh, ya. Den, paketan dicokot deh gue sih tadi. Di urang teh nyononan ropan ku dewek tadi paketan dicokot. Soalnya orang kerki tadi ajo eueuh eta kotak. Nyaho eta kadinya mah tadi pakai. Urang dikipit. Neuleum teh ge. Henteu bener. Serius. Demi we. Wah, tadi alenya. Tadi asana mah ku betek. Betek mau tapi bentukna hampir sarua jeung nu betek. Eta mah salah. Nyaho eta kadinya nama. Aju. Nyana di mana Wario? Tuh tadi ka ditu tuh. Numpang. Tuturkan yuk. Coba ayo kateu. Jangan teh betek. Aman tempat yuk. Bukan itu aja. Betek kemana kira-kira tadi, Brak? Nyaho tadi. Jangan dong tuh betek. Kemana ya? Nah, Brak? Wah, gue kadieu kayaknya yuk. Ini kadieu kan jemput kadieunya. Enggak. Penasaran kan yo. Kampung sepi. Hujan bae, kebenaran baju Cina. Rese di. Waduh, menang kos ya. Iya, luar gutang gitu mah. Ciu dulu. Aing baju gitu. Cari ya ruang pihak. Lewat bego. Jangan jalan anjing bae. Waduh, sari ya dong ajaran anjing bae di berekos jadi bae bangsa tuh. Like, komen, subrek, bawah.